aurat anu aya di anu asaran teh nyata aya tapakan teh aurat wiridan anu karena Allah. Lamun wiridan anu niatna karena haliah dunia mah moal aya tapakan punten. Ibu gaduh harepat amalan surat Waqiah mangga saya teh jang kadunyaan. Maca sholawat pada sholawat niatna kanggo naon kangge naon kangge kabeungharan kitu pan bahasana teh dikengengkeun milari eta oge da dipiwarang haliah dunia jeung akhirat teh wasta'inu bis sabri was shalah pek anjeun minta tulung ka kami urusan Allah teh ku sabar jeung ku salat urusan dunia urusan akhirat ngan upami hoyong asarna nu dugi kana mana teu nya eta teh amalan teh ibadahna teh anu karena Allah. Saur Kanjeng Rasul man akhlasa ibadata lillah arba'ina yauman ja'alallahu hikmata fi qalbihi yajurru ila lisanihi. Saur Kanjeng Rasul sajalmi anu ikhlas ibadah karena Allah. Subhanallah Ibu. Jalmi anu ikhlas ibadah karena Allah. Sanes haliah dunia sanes. Jadi orang kada dipisah, saya ulahkeun urang ngadu ajang dunia sanes ieu mah. Anu hoyong aya asaran kana mana kana hate urang nu mana nyata nu ibadah teh ikhlas karena Allah. Sajalmi anu ikhlas ibadah karena Allah sabaraha dinten cenah 40 dinten. Minimal 40 dinten ibadahna teh. Wiridana teh, maca Qur'anna teh, tahajudna teh, zikirna teh minimal 40 dinten nembe ja'alallahul hikmah fi qalbihi yajurru ila lisani eta jami bakal dipasihan ku Gusti Allah teh hikmah ilmu napi hikmah teh kade hikmah teh ulah disangki kuat dikadek panjaman ayeuna mah nya hikmah teh qariqulil ada disebut hikmah teh lamun teh mah jalmina tiasa ngapung lamun jalmina tiasa kuat dikadek lamun jalmina tiasa ngobatan hikmah nu kitu mah sanes hikmah eta mah ahli hikmah gitu. Hikmah mah ilmu nafi, ilmu manfaat anu mana hamanahna teh tos pinuh ku Allah. Ya juru ila lisani. Nyariosana teh didangu. Ya. Jangan aya hikmah mah. Sariosana teh didangu teu tara panjang nyariosana teh. Teu aya retorika dakwah, lempeng mah. Sakedik we sariosana teh. Tapi paten margi anjeunana mah tos pinuh ku hikmah. Bener. Tina naon? Tina asar amalan eta teh. Asar zikir. Ibu anu zikirna karena Allah. Malam Jumat teh yang naon sejeung ngadoakeun we maca Yasin teras we. Maca subhanallah karena Allah we teh halia dunia. Khusus karena Allah we. Terus we dipidamal karena Allah. Tah upami tos istiqomah salami 40 dinten eta jami bakal dipasan hikmah. Cariosana teh aya mah aya asarna, aya tapakna. Didangukeun ku batur karaos. Nepi kana manah masing-masing. Aya jami nu nyariosna teh na ieu mah lamun nyarios raos kadanguna padahal nyarios sami, nu ieu mah nyeri hate. Tuh, taya hikmahan. Nah we jami anu aya hikmahan mah taya secara sumarios. Di bados hiji waktu sumping ka pangresa ajeng